dari Ketua Pelaksana Peringatan HUT RI 78 RW 03 Bakan Bandung, dan beliau adalah mungkin Ketua Karang Taruna atau Taruna Karya Batara Sunda yang kemarin baru kita pemilihan yang baru. Untuk itu kepada Saudara Dendi kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa kirang ianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu mana atos masihan urang tiasa kempel di ieu patempatan kangge ngahadiran malam puncak HUT RI yang ke-78 di Dusun Babakan Bandung. Teu hilap sareng ulah hilap miwah sareng salam urang panjat urang curah limpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'innya, kepala keluarganya, khususnya kita yang hadir di tempat, umumnya untuk kaum muslimin wal musliman yang ada di mana saja, mudah-mudahan tetap langgeng ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada reng-rengan dari Desa Kuta Mandiri, Ibu Kepala Desa ataupun yang diwakilkannya beserta para staf Desa Kuta Mandiri. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RW 03 Bapak Nanang yang sangat luar biasa beliau untuk mendukung acara ini sehingga bisa terlaksana. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan kepada warga RW 03 Dusun Babakan Bandung terima kasih yang sudah hadir di sini dan yang juga sudah mendukung untuk terlaksananya acara malam puncak malam ini. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin yaitu tentang pemasukan, biaya dan juga pengeluarannya. Alhamdulillah untuk pemasukan biaya acara ini kita mendapatkan sebesar 16.463.000. Sekali lagi kita dapat pemasukan uang senilai 16.463.000 rupiah. Tepuk tangan dulu untuk warga RW 03. Alhamdulillah ya. Dan ini sumber dananya ada dari dana PHBN wilayah, ada dari iuran juga para panitia remaja, pemuda-pemudi, dan juga ada dari swadaya masyarakat dan juga dari donatur. Kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat RW 03 dan juga para donatur yang sudah menyumbangkan materinya sehingga acara malam ini bisa terlaksana. Dan total pengeluaran untuk acara ini dimulai dari biaya produksi seperti panggung, lifting, dan juga sound system. Kebetulan juga dari 2 minggu ke belakang ada perlombaan, ada juga pawai nasional ya ke Desa Kuta Mandiri dengan biaya total 15.365.000 rupiah. Berarti masih ada sisa uang sekitar 1.098.000. Alhamdulillah. Kami
sangat bangga sekali ya, terutama kepada Ketua RW 03 Bapak Nanang. Kami dari pemuda bersinergi dengan pengurusan Bapak RW dan juga Bapak RT dari RT 1 sampai RT 5. Kita bareng-bareng berjuang bersama, dan tidak lupa juga kepada panitia Taruna Karya Batara Sunda yang sudah berjuang siang dan malam, tenaga, waktu, materi kita korbankan demi untuk menghibur masyarakat RW 03 Babakan Bandung. Telah banyak yang sudah kita lewati, perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa. Mungkin untuk pemuda-pemudi Babakan Bandung, alhamdulillah kekompakannya tetap terjaga, tetap solid. Mungkin dari saya tidak panjang lebar, hanya sedikit. Sekali lagi mungkin sebelum ditutup saya mengucapkan sekali lagi kepada dari mulai kepengurusan RW 03 beserta stafnya, juga kepada warga masyarakat RW 03 yang sudah mendukung acara ini, dan yang paling inti adalah kepada rekan-rekan saya, yaitu kawan-kawan kami dari Taruna Karya Batara Sunda. Tepuk tangan untuk Batara Sunda. Yel-yel, tahu nggak yel-yel? Nanti kalau bilang Taruna Karya Batara Sunda, penonton bilang sauyunan ya. Upami abdi nyarioskeun RW 03 lembur kuring, latihan heula. Siap? Batara Sunda. Kurang tarik. Sakali deui. Batara Sunda. RW 03. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah lalames ibu padahal nuju haneuten gelasan ieu teh. Oh gitu. Langkung ti payun Bapak anu dipika hormat Gus Goreng di aparatur Desa Kuta Mandiri, ngawakilan ibuku panginten. Bapak Ketua BPD Kuta Mandiri, Bapak RT, Ibu Kadus, sadayana warga RW 03 anu ku abdi dicintai sareng dibanggakeun. Alhamdulillah Ibu, kamari mah abdi nyarios di Mulu Dante, aduh meni ngaharulang. Alhamdulillah ayeuna mah carara Bapak, carara ayeuna mah lampu caraang nyapanya. Abdi ge bingung itu bade pidato teh da atos ku Ketua Karang Taruna, matak abdi mah ieu nambihan soalna itu acarana akan padat sarang mancona ti tadi sonten matak moala meeting nya kahiji abdi ngahaturkeun nuhun. Tadi abdi ngadangu total pendapatan 16 juta langkung. Alhamdulillah. Eta sumber dana ti mana? Ageng nama ti Bapak Ibu warga Babakan Bandung RW 03. Hatur nuhun Ibu. Abdi sarang Pak RT ngetrok Ibu manawi kanggo Agustusan. Tapi hamna teh aya pertamak sanes pertalit, pertamak anu warna biru. Sarang pertamak nu beureum. Alhamdulillah. Bunga sampaikan Kak abdi janten pangurus rekor kengeng swadaya di atas 15 juta rupiah. Soalnya ieu ti kaping 17 dugi kaki wari acara Bapak di desa arak-arakan lanjut perlombaan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak
sarang latihan Pak, upami di bade sombong sakedik di Bakan Bandung Pak. Latihan aya obat tempat, kabaret, paduan suara, aya surprise, Bapak tong ka Arwi engkenya aya ibu-ibu bade tampil eta mah nepikeun ka pasea sareng suamina. Dua kunaon nya Pak RT. Aya perkusi remaja nampilkeun. Jadi abdi ngaraos reueus pisan ieu. Di samping ekonomi alhamdulillah Babakan Bandung ekonomina meningkat. Mudah-mudahan saterasna ibunya. Amin. Di samping itu ayeuna hatur nuhun Kakang Tedi anu tos mancen sabaraha 5 tahun kanggo Batara Sunda. Ayeuna wilujeng mancen Kakang Dendi. Mudah-mudahan Batara Sunda sauyunan nanjeur teras. Alah naon deui nya. Hiji deui Ibu anu paling penting Bapak Ibu, abdi kamari kengeng somasi di kepolisian anu kahiji. Upami Ibu Bapak angkat lalajo cing tarapti kana seuneu. Soalna ayeuna seueur kajantenan anu kahuruan. Kunci panto jandela sareng nu sanesnya. Anu kadua karena resepsi di batur sanes di urang. Mudah-mudahan di urang mah amannya karena di batur seueur anu kajantenan kaributan. Amit-amit Gusti upami di urang aya kaributan bakal urang nu rugi karena kemungkinan tahun depan akan disekor. Mangga kasadayana urang silih jaga. Da ieu mah hiburan rakyat. Urang hiburan sadayana. Engke teh kan seueur pentas aya kabaret, aya resep dangdut, joget, jawer, kedah. Karena karunya kanu ngiringi. Ya gitu kamari abdi kenging somasi tipe kepolisian. Hayu urang sareng sadayana urang jaga ketertiban. Mudah-mudahan Gusti dina wengi ieu teu aya masalah teu aya kaributannya. Amin. Hatur nuhun Ibu hapunten ieu mah sanes sambutan panginten rasa reueus abdi kanggo masyarakat RW 03. Oge penting abdi hatur nuhun ka Karang Taruna Batara Sunda anu ti awal dugi ka ayeuna anjeunna loyal sareng sumangetna. Aduh ai Pak RT Pak RW mah da atos sarepuh jadi kirang ayeuna pemuda-pemudina karena urang paling seueur pendudukna geningan pemuda-pemudina generasi kanggo urang salajengna teh seueur pisan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kanggo Pak RW Bapak Ibu sadaya. Da abdi teh emut abdi teh tahun sabaraha dieu anjeunna teh masih ayeuna mebernya Pak RW nya. Badag jangkung Pak abdi ka dieu teh nuju SMP Pak. SMP abdi teh sok ameng ka dieu. Abdi teh kawitna sami judulna Agustusan abdi teh ngalatih di dieu teu apa jadi bakal jadi orang dieu. Awalna tinu Agustus san tinu macaran alhamdulillah jadi abdi betah di Bakan Bandung Pak. Alhamdulillah anjeunna di SMP abdi ka dieu ayeuna jelegedeg janten Bapak RW. Berarti abdi kolot pisan we nya. Alhamdulillah hatur nuhun Bapak RW. Selanjutnya punten urang campur aduk we abdi. Selanjutnya setelah Bapak Ketua RW kita dengarkan sambutan dari Kepala Desa Kuta Mandiri. Dalam hal ini akan diwakili oleh yang saya hormati Bapak Hermawan Diantos. Mangga waktu dan dipersilakan.
Terima kasih Ibu hatur nuhun. Subur tadina dumadak rangsak canirna wuwu brang tak bau karena selir obah unggut peta pindah lampah nyucud laku parangi tarungi semu budaya capel papagong tajana jatuh jati silih kujunti kumaha ke balokarna kumaha seler negeri muntenyan nu paduli re kumaha sewa wangsa unatayano mirosia etengah jadi bang balaka bananaman tutimpo
Salsa, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya.